Assalamualaikum Sampurasun kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah dinten ayeuna tiasa patepang deui kanggo diajar basa Sunda. Sateuacan kawitan mangga sadayana maca doa heula. Bismillahirrahmanirrahim. Dinten ayeuna kelas genep teh bade diajar paribasa. Naon ari paribasa teh? Paribasa nyaeta ungkara kalimah anu susunan kecapna geus matok tur maksudna teh geus puguh. Biasana mah ngandung harti babandingan minangka silokala kuning hirup manusia. Beda deui jeung babasan. Babasan teh nyaeta gundukan kecap atawa kantetan anu umumna ngandung harti injeman. Pek ayeuna tengetan paribasa jeung babasan nu ieu. Lirwayah dipolah dalang. Artina hirup jalma teh sagala rupana diatur ku Maha Kuasa. Nu burung di angklungan, nu edan di kendangan. Eta hartina teh nu ambek dilawan ku ambek deui, jadi sarua gelona. Ngadu angklung. Ngadu angklung teh hartina parebut omong hayang paunggul-unggul. Kawas pantun tejeung kacapi. Artina bisa mapatahan hungkul tapi teu bari nyontoan. Lamun keuyang tangtu pareng. Hartina lamun urang terus usaha tangtu pamaksudan teh bakal laksana. Tah ayeuna ku hidep larapkeun paribasa nu tadi kana kalimah di handap ieu. Hiji, pek tong bosenan ari aya kahayang mah. Titik-titik. 2. Urang mah ngan saukur usaha jeung ngadoa da rezeki mah aya jalanna. Titik-titik. 3. Pamimpin mah kudu bisa jadi contoh ulah. Titik-titik. 4. Barudak raribut nyaritakeun pangalaman nyaba kabehna teh. Titik-titik. 5. Lamun aya nu ambek teh atuh ulah sok. Titik-titik. Salin jawabanna di Google Form anu tos disadiakeun. Aya namina masing-masing kelas. Alhamdulillah tos cekap sakitu pengajaran basa Sunda dinten ayeuna. Hatur nuhun sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.